baru bagian yang ayang ayeuna mah lah. Ya teh geus siap tapi kabogoh can nyamper. Neng, Ada datang. Heula pisan ti tadi nu nungguana ka mana heula? biasa kudu dandan heula kudu ganteng. Iyalah bunga heula. Iya, ulin bisi hujan. Aduh, iya, ayeuna tanggal sabaraha akhir tahun tanggal sabaraha ayeuna? Tanggal 31 Desember euy. Ah ieu mah kayak penting latih kudu ngalong ieu euy. Ayeuna can persiapan heula lah. Mandi heula euy. A few moments later. Mandi enggeus ieu teh euy. Ieu mah harus dikunci, tinggal indit euy. Motornya bensinan gitu. Ieu teh si Kido ka mana nya? Can datang-datang wae. Cenah tadi teh ngomongna OTW. Ka mana ieu teh si Kido? Telepon kitu nya. Telepon ieu si Kidona. Teteh Eka mana mah geus geulis. Ulin urang mah jeung Aaning anu sok ulin ka dieu ningan. Da engke teh malam tahun baru. Atuh teh aya ek ulin mah da kesel di imah wae teh. Lah ulah cicing budak mah ulah ting ilu. Daek tahun baruan duaan. Nah, sudah sampai. Siapa gitu dana euy? Neng. Ayo gitu. Neng, ayo. Neng, ayo. Tah, si Kido datang. Cicing lah budak mah tungguan. Lah hayang ilu. Teteh hayang iring. Cicing lah tungguan budak mah. Doh ieu doh yang ilu. Cicing budak mah di imah we, tong hayang ilu ulin. Lu wadi hayang ilu. Cicing lah budak mah. Engke teteh uih mau oleh-oleh. Nya doh. Aduh, ya budak lagi hayangan ilu atuh aing lagi mal bisa check in ieu mah. Gagal buah kalah kan. Cicingna budak mah dagoan ke pangmelikeun cimol sakarung heuh. Bunga hayang ilu. Geus budak mah kajerokeun kunci tapantonan juga. Atuh yuk. Hayang ilu. Hayang ilu. Ayo dah kun. Ini budak mah tinggal kene mah. Ayeuna teh tanggal 31 nya euy. Teh malam tahun baru. Urang geus aya list harga ya poin tempelkeun lah. Rame lah kayak mah. Oh. Nah, ayeuna tinggal ngopi we ngadaguan euy, batur anu nyewa sugan we aya. Pasti rame euy ari tahun baruan mah. Gas lah. Scroll deui lanjut. Baru geus tanggal 31 euy. Bari cuaca ieu bagus kieu ke tahun baruan. Neng kana nyangan dana sih mah euy. Soalnya pasti loba nu reuneuh ti heula geus tahun baru kieu mah. Mending deh nyangan dana sih lain ka pipir sugan aya. Ieu ti pipir ngadoan geus beak deuleu eta ku. Naon anu sapakeun dana careuh kitu. Untung we aya 2 deui deuleu eta. Beri majeuna pisan ieu mah. 2 ogenan geus lumayan ieu kali 200 ribuan ge. Geus lah tinggal tunda we hareupeun ieu mah.
aing kalawis hujan manten ngadon kaberangan tadi aing udang bagian ngejak ulingnya tadi geus tahun baru ieu si hujan manten gitu lah. Cih, nah iya teh si kaslaya teh dilapisan. Nayang teh cenah. Ai tadi kapan ngebutna teh geus OTW tapi mana dilapisan ieu teh tepina. Nah kunaon eta jamannya nya urang kudu ngadagoan ieu wani geus geulis kieu. Dilapisan eta jama teh. Rapih kitu dangdan ieu. Kira aku aya can mah geus dibejan ti kamari. Oi. Cih, nana yang teh lila teuing kok tita tadi OTW na teh. Duh hampuran neng da tadi teh geus siap-siap nama ngan kalah kapereum deui neng tunduh. Wis lah yuk. Bisi hujan manten buat. Ya tuh kan depan panto. Ayo yuk bisi hujan manten Spesial tahun baru, terima kos cenah. Tah. Ke dieu. Terima kos cenah. Bari lowong. Sok bade. Oke, lebetkeun atuh heula. Siap. Iya teh. Motor aman di dieu. Aman tenang siap. Ieu satu mah ayo. Banyak nasi ya. Oke, sok we heula, cobian we heula. Nah, itu kuncinya. Ya, sabar ya atasnya teh. Berarti 30.000 nya. DP na atuh tiasa. Nah. Punya atasnya. Tenang tuh bisa. Kok ya lebetkeun we heula. Tah. Menang deui wah. Masuk bade seberapa malam, aya gratisan, bade candang mah. Moal lah. Oh, atuh sok. Yuk, kuncina ya. Bagaimana? Tinggal off. Ayo anjing itu tadi ini. Aya, mantep ieu mah. Aya deui gitu Duh, tadi teh 3 kamar nu kosong teh ayeuna geus isi 2. Berarti hiji deui. Closing akhir tahun ya. Kudu menang Aya gitu Ieu teh ka mana atuh capek lumpangan teh sigasan tujuan. Ayo we milu bae. Tong tinggal batancang ulin. Nya geus atuh. Iya, bener kan 30.000, Naon si urang mah embung ini naon ka dieu embung Keun we tah baca tah gratisan ieu. Teu daya embung Lah ayo buat. embung. Ih, sok bener tak promo akhir tahun. Sok lebet we heula atuh cobian. Ya kuncina. Yo. Embung urang we. Yo. Gratisnya pada canda? Bade. Oh, aya di ditu lah di gambar. Sadia kan? Siap, mantap. Geus kabeh lah aya mah. Tutup. Selamat tahun baru. Ieu teh asa nyari beuteung bari sarebel. Eta mah meureun mules teh hayang modal. Lah mah nya hayang modal atuh bari ieu teh asa hayang hasem-hasem. Neng jiga nu ngidam, buah heueuh. Ieu tuh lah jeung nyangan danas. Dok, Naon? ieu asa nyari beuteung aing mah. Asa mules. Teman yang meureun can dahar, meureun jeung dahar ayeuna heula. Geus ai dahar mah cik keneh. Yang asup angin ku dikeroken mah asup angin meureun. Nah orang pasti mana asup angin. Duh ieu teh urang mah asalna teh hayang rujak nu kitu geuning, Dok. Urang mah Lah buang ngidam. Geus lah ini can bayangan dana sumarah yuk. Si beakeun ayeuna sok. Beakeun ku batur. Dok. Ayo tukang danas. Kang Nang. Yeu aya danas sumarah tuh ieu mah. Semua asak sih kana teh euy. Ya emang na aing kawin jeung dudu sia amang-amang saurana. Ka aing mah. Mun yeuh. Yang danas ngandung ora. Iya, wajeuna pisan 100. 100 tuh, tade kurang. Tuh.
Jasa mah teh make pengaman ieu 100 nah ieu. Ieu lah kajeun. Cung. Nuhun atuh ya. Sing tokcer. Siap yuk. Manis Tanjung Kebun. Tinggal hiji ya. Naon? Iya. Cik pokoknya tinggal hiji teh yo. Hiji geuna mantap. Terus pokoknya lantas dipurak langsung bijil. Sabar bulan nih? 2. Tilu gitu nama. Tilu. Aduh, geus ieu 100. Langsung tokcer. Wah 50 atuh. Iya neng 100 neng geus cung. 100. Iya atuh lah. Nah, mantap. Kan baru dak ya. Tahun baru teh ulah karar itu. Aduh, aing kacau. Tahun baru mending kene cicing di imah. Mantap. Untung we aya 2 deui deuleu teh. Spesial tahun baru, terima kos. Ah, iya bener kan 30.000, ah? Nah, si urang mah embungin. Jika nu ngidam, buah heueuh. Ayeuna teh tanggal 3 hiji nya euy. Teh malam tahun baru. Piling atuh teh ai ek ulin mah da kesel di imah we teh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.